payu. Lu mana di balongan ya? Tuh. Itu. Mana ya? Yuk balongan teh ya. Ya. Pan balongan teh. Hari balong maritik. Begitu ogenan kan susudanan payu kana duit. Aya nama payu wae, atuh teu payu kagak rupa oge berpayu. Dari aya nu kira-kira ngaduitanana yang bener-bener kana duit. Dari itu mah pannya Tapi teka ciri-ciri atuh ieu teh geuning lauk nanya. Pokoknya mah dipelakan baik, ya mah geus dipelakan. Ieu teh hijian apa kiloan? Iya malakna ieu. Iya teh henteu hijian, pong. Henteu kiloan. Sabab hijian saeutik. Kiloan mahal. Iya teh dipelakan teh kobokan, pong. Sabaraha kobok ieu anu benerna? Anu puguhna ieu? Lamun teu salah mah melakan kobokan teh 5 kobok. Tina 5 kobok. Kobokan 5 kobok. Wah. Geus ieu mah kahartieun lah pasti. Kudu sakumaha ieu anu benerna? Ieu teh tapi asal kena duit urang mah pong ieu teh. Nya ari wanieun, ari aya anu minatnya. Heeh. Itu urang mah geus minta 3 perak, 3 juta. 300 pong. Oh. Atuh da urang mah ngajenghok ari sugan teh heuh 3 juta. Lah atuh da ari 300 mah. Tapi gede asana heuh di komisina aja. Kade tapi kana duit ulah ditukar-tuker jeung entog nya. Urang mah ari komo ditukeran jeung hayang. Ari geus kitu mah urang meureun rek yang suhen arek sing gedempok ka dieu. Ka bandar? Tapi anu minat teh jeung anu cash. Duit, Karena duit ulah kana entong. aduh urang aya ka urang. Kan heuh bisi eta berarti nya udah mah engke nya. Gampang ari minat mah. Aya lah. Urang rek disusul ka ditu. Rok atuh da urang bener namun eueuh di dieu nya. Di balong ditu. Tapi ulah jauh ya. Ulah jauh. Pokona mah gero-gero we nya bisi keur di balong di ditu. Ulah jauh ya senangan masalahna mah. Heuh. Ari minat mah. Duh, dikata itu era. Oi, men, oi. Yang naon ya? Cager. Lauk tuduh, ampun, ala kami loba kitu. Halus. Sana bajong eta kamari. Kamari? Aduh. Di dinya mah euy, halus takat puput mah euy. Lumayan tembak. Aduh. Nganggur. Yuk. Lain. Sugan ayeuna boga duit. Ya, aya duit mah. Oh, gitu. Bieu teh tos papanggih urang jeung babaturan. Kumaha? Duitkeun ieu mah. Mantap urang nanyakeun bisi eueuh duit pan percuma. Ya, saeutik mah. Ayeuna pasti lauk mata mah. Coba lah. Kitu Tanggawan cenah. murah nawarkeun mah menta opat. Obat naon 4 juta? 400 mah tuh. aya heuh. Aya 400 mah. Ieu Kan laukna heula ieu, laukna kumaha? jaer, tawes, kancra. Urang poho nanyakeun euy. Maneh mah Tanya euy. Ieu, kieu intina. Manehna melakna kobokan. Coba tuh sabaraha kobok cenah. 5 apa 3? Bisa dia. Kecil geuningan. Oh, Kecil saya tuh kecil eta mah. Percaya. Kebah mana cenah? Di belah ditu tuh. Anu gede mah. Moal cenah eta mah. Pan ieu ikut kana. Moal dilelang. Emang ieu ngai diborongkeun mah. Kiraku teuing ngabok. Atulah nempo eta nomeureun pagegesek nagan. Pagiling bisi. Yang maka di. Mana apa? Ieu balong we ya. Ieu balong nama. Pisang balong batur, Ba. Wah, sok kiraku teuing atuh itu logoro ku urang jalamana. Oh, eta mana aya? Aya atuh. Mun baju. Kang saya teuing sok kari diilik-ilik heula di Cibarang Batur kari di pariksaan heula gitu. Kamu geus kira-kira puguh di arek di jeroan jalamana ku urang. Lah jeroan we jeroan.
Doan. Kayak lu mungkin gak mana. Saung daripada mau jauh kurang teh paling sarang jauh nih kan. Jauh-jauh sampai teh seneangan. Saung tadi mah. Wow, jalma teh salah kamana ngaleos. Dia. Kak. Oh, ompong tak. Ikat kok. Ini hayang pas dengarti bae atuh heueuh. Nah, ini teh Kang tadi teh. Pompong nawarkeun, cenah rek. Nawarang balong. Nah, tapi ini gemoan. Asa teh kata mong mata-mata nah, kan lauk teh kumun hulu nih. Nya, oh ada urusan lauk mah. Apa nama imah dipelakan we? Oh, dipelakan mah. Dipelakan ada soal balong mah ulah cang saya. Soal balong mah. Dipelakan barat. Yo ya Kang. Kiloan mah mahal ya. Jadi pelakan kiloan iya teh. Tadi geus dibejakeun. Kapan tadi geus buuh dibejakeun? Kobokan melakna. Tapi kata mong euy. Ada sero dimakan. Soal beukieun. Sero ge dijamin moal beukieun. Daya waktu dijamin moal beukieun. Ieu mah, ieu harusna jaer tawe setelahkan keracunan. Di mah kobokan. Oh, Kobokan. Racokan merenya. Kita nyebutkeunana. Ari racokan itu nama teuing kobokan bae ieu mah. Itu. Taruh akang ini mah lima kobok. Kurang kilo kobok mah yang hirup. Jadi lauk maksudna. Itu maksudna teh. Naon teh? Naon kilo kobokan teh? Kudu jadi lauk. Mustahil. Akhirnya 100 malah hitung-hitung lotre orang mah. Itu Tok gas duitan we. bisa lah. Nah, hiji mah gitu. Iya jang urang kumaha? Jang urang Komisinya. Dua tuh naon? Atuh bagi dua mah beak meureunnan. Ya. Saha ya? Heula. Iya we cekelan. Tuh. Bukan ka dieu. Sok Kang buktikan lah. Cing cong buktikan atuh. Tuh mani cang saya pisan. Pan sekalaga. Tapi cong jon kana hate. Gitu. Sana tukang sayaan pisan. Ieu mah kan kudu dibuktikan sagala atuh. Aduh. Jero, itu ieu teh balong teh apa deet? Hah? Jero apa deet? Udah ari deet mah piring, karena ge balong meureunna ge balong. Oh, aya mana balok pisan tuh kan eta teh langit. Benang. Mana cing lah. Asasan aya euy. Nah. Pan ieu? Hiji. Aduh. Benang eta buntutna. Hah? Benang buntutna. Ya. Nah, ini mah jadi aneh urang mah. Alah, lihat euy. Aduh. Tak mau ngabohong, urang mah moal nipu ieu moal. Dulu ekon. Gak nama gue sih teh. Oh dah. Oh deui. Hah? Aduh, ya. Aduh, ya. Hah? Laukna kumaha? Beunang, beunang. Ieu kumaha? Lauk naon? Lauk, Kang, lauk. Tadi geus nyarita. Nah, lauk kumaha? Kita tadi nyaritakeun kobokan. Kumaha ieu teh pong nu dibutuhkeun ku urang mah lauk. Ieu kumaha ieu? Jadi kobokan tuh merah. Ya, hari mana sih tanggung jawab ya? Kumaha? Tenang.